Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dikawitan ngadamel ieu syairan sair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan unggal poe unggal waktu henteu bosen ngara ilmu ku sabab abdi rumah sanes turunan ulama unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan do bapak abdi hampura can bisa mulang terima najan dikobong nalangsa tapi balik asa era ku sabab ngaji can bisa sieun diomong tetangga isuk berang jeung peuting nahan lapar ti kagering sabab sarapan ci kopi jeung sangu sesa kamari isuk-isuk eungeus ngantri di lawang panto kacai sebab hudang berang deui teu beda ongkos kamari unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nunutan sabab peuting teu sare mikiran hancan nu hese mun ditanya kupun guru ditanya bab sorof nahwu puguh ge jarang ngapalkeun abdi tungkul bari mengpen beres ngaji jam 11 kuat bae nyiuk beas masak bareng babaturan aduh emak meniwas asak sangu dalalahar dahar bareng babaturan sanajan taya dengeuna bakal nikmat di restoran hirup pinuku cocoba loba perih jeung kasiksa abdi teu bisa kumaha cuman pasrah ka nu kawasa.